Duh Gusti, cuaca menilabil kieu. Tadi panas, ayeuna hujan. Sarua ciga isi dompet. Kamari eusi, ayeuna kosong. Duh, kamana neangan duit yang isuk Bang Emok? Kamana, kamana neangan hate sararedi kunaon atuh nyai habi teh sararedi kamana neangan Si Emong eta teh. ala genah Aduh. Emong sugana konser eta maneh. naon mana teh meh gaganggu wae. Aduh, keur lalieur ke mah boro-boro kagenah ngadenge lagu teh. Heh teh meh urang teh kieu oge hampir juara Saibides. Memang maneh ngamawakeun lagu naon Emong? Tapi heueuh nya urang teh poho lagu naonnya? Harapan maneh teh resep lagu jedak-jedak jedur. Heueuh teh meh aing mah bisa sagala kabeh lagu naon-naon oge. Sok atuh request lagu mah. Sok siap hayang lagu naon sok. Heeh, pokona mah minta lagu anu keur viral naon ayeuna tah. Heuh sok hayang lagu naon. Kela-kelanya neangan heula lagu naon ya nu geunah. Tong jedak-jedak jedur ah. Lagu nu keur viral mah lagu Darso. Oh heueuh teh meh aing apal. Lagu Darso mah nya dengekeun. Heueuh sok buru atuh miharerese. Dengekeun teh meh cicing suara Mas aing rek dikaluarkeun. Sok mulai. Bog. Kela ketemenya kela. Paudina dana. Bog. Kumaha temenya kela. Paudina dana. Bog. Aduh atuh emang buru-buru aing geus teu sabar jeung ngadekeun lagu maneh mending geus lila ieu. Kesel. Bog, kela atuh temeh. Sorana cak asup, sorana kudu diasupkeun heula. Sok. Bog. Ku aing kudu diwawalan peureup sia mah. Kela atuh temeh meni emosian pisan. Bog. Ayeuna kita nyanyina. Isuk we sekalian, kesal nu mana we. Pan ayeuna nyanyina, dengekeun nya. Boga ka bogoh jauh mentas laut Alagena, saeutik oge alagena. Aduh. Alagena. Tapi poho deui. Teu balik sia mah nyanyi teh, boro aing geus ririgan hajuana urang ka warung. Alah. Rek kamu ka warung. Beuli asin. Jeung naon? Kumaha ieu teh nya meuni lalieur kieu. Eta barudak ngagandengkeun kumaha nya? Meunikeun ka. Aduh, lieur. Dek jajan heula baso ka warung Cana. Abe seger. Kamana nya minjem duit? Oneng, eta ada ka mana? Alah, Tarsi kabeneran urang teh aya perlu. Hah, naon Oneng? Heueuh, urang teh keur butuh, Tarsi. Butuh naon Oneng? Maneh mah anger aya pangabutuh ka urang datang. Nanti heula mah eueuh pangabutuh. Yang naon emang? Shopping, skincare, mall pokona mah. Eta si Oneng ai blaguna mah aya, omong keur sedih. Omong teu boga duit. Heueuh Tarsi, panek pinjem duit me bahagia. Ai, nah maneh nu seuri Tarsi? Lain Oneng lain seuri. Naon atuh? Sarua Oneng urang teu boga duit. Waduh, kacau. Bayah hiu urang balang siar. Ka mana Oneng? Ka mana we milik mah? Hayu atuh.
Bu. Ada nek aya naon. Bu, punten. Punten yang awagel. Kieu Bu, abi teh bade ngayakeun arisan. Nah, kengeng teh puluhan juta, Bu. Wow. Ibu, meh enakeun urang calik ngobrolnya. Nu leres, Bu. Muhun laras, Bu. Sok saha nu bade ngiringan maksimalna 5 orang, Bu. Kamana Tarsi urang neangan tiluan deui. Aya oneng aya urang teang si Emong jeung si Teme. Muhun Bu, sok mangga disegerakannya. Hayo teh oneng. Ibu antosan atunya di warung sakedap. Abdi bade mirarian sapalihna deui. Mangga diantos Bu tong lami. Mohon, Bu. Oneng, hayu atuh. Ayo Tarsi. Aduh Ibu, kunaon jeung nangis Ibu. Siga nama Bu terharu si oneng bade nampi acis jutaan. Kala Bu, jangan kalakan narikan ceurigna. Oneng, timupe atuh. Hayu ke bawah aruh jeleumana urang teangan. Tarsi, tinggali suku aing. Ibu, eta katinca. Aduh, punten Bu teu sengaja. Heeh, Bu, jadi lila yang ngajal mate. Ngo Tarsi? Aduh. Kunaon Tarsi? Pipi luun ceurik. Aduh. Kalau oneng suku aing katinca. Aduh, teu sengaja, Besti. Aduh, engal atuh Bu bis kaburu sonten. Siap, ayeuna berangkat. Ibu-ibu mereka mana? Iya nih sigara rusuhan gitu. Teme. Emang asa bau. Nyamuk. Kumaha, Bu? Bapak tuh selama jadi satpam, bade selfie. Horean. Sok hayu urang selfie ayeuna. Emang gugue lah betara ini urangna. Oh, sok tuh hayu ngejajar. Sok atuh. Anggar si ibu ieu mah, aya geus nanyakeun jagong teh. Boro-boro abah nagecan panen. Sok enak mah buru-buru selfie-na. Heuh, sok tuh mana HP-na? Kumaha? Selfie teh mana HP-na? Aduh, ya aing halas kabaris. Aduh. Mana HP-na poho mawa gitu. Poho. Ngos pasetan. Yak ini. Nya teh aya HP-na hilap deui. Ayolah emang urang ini teu balain. Hop, emang temen ka marana? Kepo. Eta dek ka warung si Emong gedek ngilu. Aya kabar. Bener kan Tarsi? Kabar naon? Butuh duit teu. Butuh atuh. Hai put kana duit mah. Sarua maneh oge teh meh. Nyaho teu puluhan juta. Mimpi kali etat duit di mana? Si Emong mah ngeremehkeun, pokona mah hayu urang ngobrol meh percaya. Di mana oneng di mana? Gas hayu. Kela pan urang teh butuh 5an ya opatan. Geus we ayeuna mah urang ajak satpam nu tadi. Pan satpam mah budag. Bae atuh budak saeutik mah nu penting mah duta. Gas hayu alinit weh. Ayo pulang. Ayo buru. Ayo lah. Benang hayu. Bawa. Assalamualaikum Ibu, itas air 5an. Oh, mohon Bu, mangga caralik. Calik. Laras itu Bu. Nyala sok mumpung keur butuh. Nya rada dipercepat Bu prosesna. Nuhun, sabar ibu-ibu. Janten ieu teh kieu nya aturanna teh. Ibu-ibu sadayana teh kedah ngempelkeun heula artos sapali. Aduh, geus duit deui wae, Besti. Aduh, lieur atuh oneng. Muhun Bu, Pak. Janten nu namina ge arisan ieu teh kedah ngempelkeun heula artos. Tangke mun artos natos ngempel, tadi kocok namina hiji-hiji. Jadi kumaha ibu-ibu, Pak, barade? Aduh kumaha atuh Emong oneng Tarsi.
Sidikan urang ge lieur, Bang Emok can kabayar. Geus we kieu Tarsi boga teu? Geus ka urang deui. Si Tarsi mah teu bogaeun. Aya ah, kamari kan cair ti Bang. Heueuh. Oh, Aduh, ngobrolkeun naon ieu teh? Cenah ngobrolkeun Oneng hayang gaduh putra siga King Jong-un. Anu ieu hayang jadi selegram. Kumaha Bapak mah teh ngartos? aduh Bapak sanes King Jong-un. Saha tuh? Kui saha tah? Aduh, emang saha Kim Jong Un? Eta sarungkan mangkakan make sarung. Kacau. Aduh ibu-ibu, Pak, kumaha ieu teh bade jaranten moal. Ho, buru teh sokot duitna. Kalem-kalem mau cokotelanya. Heuh, Tolila. buru. Ibu itu ke mana? Panja keur ngabahas Kim Jong-un. Waduh. Berarti bade jarantennya ibu-ibu, Pak. Akhirnya cair juga nih cuan hasil dari arisan produk. Amin. Mangga Bu gerak kocok. Aing pasti bakal menang. Waduh, lumayannya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Mangga Bu, ya nyangakan acisna. Nyandak naon, Bu? Acis, Pak. Hah, sabaraha? Kacau, ngadenge duit mah langsung normal. Lanjut, Bu. Ayeuna mulainya, Bu, Pak. Ayeuna urang kocok. Sahayeun keluar nomor kahiji. Pasat pam nu kahiji. Nah si bodoh kahiji tekaci ah. Aduh, naon kahiji? Tah ayeuna urang kocok deui nya Bu kangge nomor nu kadua. Nomor nu kadua Ibu Emong. Aing kedua. Yes, yes, yes. Ayeuna siapnya nu nomor katiga ibu-ibu bapak-bapak. Nu nomor katiga teh Ibu Teme. Asik, nomor 3 tulus ke luar negeri. Aduh, ai urang kasabrijinya can bijil-bijil. Siap, nu nomor keempat adalah Ibu Oneng. Uy, akhirnya. Bu, ulah nyeres kasar pamali. Sanes kasar Bapak. Hah, naon atuh? Sedikit gurau tak pelah. Nah, ayeuna nu terakhir. Berarti kocokan nu kalima ku Ibu Tarsi. Asik, 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 asik. Mangga Bu, jadi 5 orang. Nah, alhamdulillahnya bapak-bapak ibu-ibu kocokan arisanana ayeuna tos rengse. Tak ieu pembayaranana ku abi ditampi. Engke, pemenang pertama sonten anu acisna nu puluhan juta teh anu tadi dicarioskeun. Wow. Nuhun ibu-ibu bapak-bapak janten kitunya ayeuna mah dikantun heula abdina bade kanu sanes. Tangke sonten abi ka dieu deui. Muhun nya Bu diantosnya. Waduh, akhirnya lumayan juga. Nah, itu can datang wae kene. Onengnya kumaha ieu teh Ibu arisan teh. Aduh, kumaha ieu nya hek duit aing, Oneng. Lieur kieu, Oneng. Heuh, aing kesel aneh. Alah eta ka mana Bapak Satpam kan rek meunang. Aduh, kumaha duit dibawa. Sinte balik deui we. Curiga ima arisan bodong. Ulah kitu Oneng geus we na mah bari nungguan urang sare heula. Geus hayu urang salare weh. Hayu teh urang sare ah. Urang sare heula. Aduh, kemana nya? Astagfirullah, langkah sare ieu nya. Duluan sare deui nama.